bro, keren bro. Nungguan babaturan bro. Aduh, dia nya nungguana. Oh lila oi. Bro, ini ngepan lauk dibawa jeung naon? Ieu mah lain tales upan lauk ieu bro. Dulu ieu mah janda bolong tah, ceropong tah. Jeung naon bro, nu kitu ya. Mendingan janda bolongna. Aduh iya. Isi jeung naon Nama kitu anu ieu kan harga mah. Janda bolong kieu mah 200.000 bro, isi paling sabaraha. Nu kitu mah 300. Aing kieu 1 miliar bro hargana. Tuh ngandel mau talus kieu 1 miliar. Meni bedangkit ku cara raupung siga ku hileud. Ya hargana 1 miliar bener naget teu bohong ieu. Ilok ya pira daun kieu. Kieu caropong ieu. Mahal emen. Oh, tapi caropong tapi halus bro. Nah, bro. Halo bro. Ya talus janda bolong tulus ya 1 miliar den. Sebenarnya bro 1 miliar. Bener iya mah. Jangan ditiplah ingat telepon lagi bro. Semoga yang berhasil. Oh bro. Anjir. 1 miliar mah tadi uing liwat ka kebon je asa berat alis kieu. 1 miliar itu mah leuwih tina sakieu. Aduh aing sugi tina talus euy. Gatah dateng. Anjir. Nanti ya jam berapa? Sore. Anjing tinggalkan dia baik. Ini kalau talus lebih berat dia. Tenang, ya mangga. Talus janda bolong, weh. Mahal lima yakin. Ini colongnya. Gimana ke teleponnya colong gue lah. Alah, geus lah, ngereka dia yo, tewe. Kepercayaan temen yo, tewe dah. Alah. Janda bolong aing kan di. Ini sudah tadi lah, eta lah. Aku suka panggil blak eta. Ya aku aing ya. Berat cek aing ge. 1 miliar. Sugih aing euy. Tapi teh copong nih nya. Yok masalah. Dahar warna nama. 1 miliar penting sama luar. Penting sama miliar. Ayo sama miliar. Kira. Jadi impian. Anjing. Wah. Eta talus naon goblok? Yang tadi kan goblok. Iya talus mah dicopong goblok eta si talus naon. Iya tadi babaturan uing code 1 miliar bablah. 1 miliar. Jeung nu aing jeung babaturan salusan saha? Geus kenal ieu talus. Kok gabah? Indi hiji-hijina ieu teh goblok eta aing hungkul nu boga. Ngandel aing mah terus babaturan aing. Alah, pada besi iri anjing ya. Alah, nyolongnya. Amit-amit aing nyolong. Ayo siapan gurame. Anjing. Terus nyolongnya. Ieu mah kalah. Amit-amit aing tukang colong. Bisa miliar bro, sekarang apa saja bisa. Aing kejual lah. Benarnya, yuk 1 miliar. Emang beda bentuknya arwah Bandung mo anjing yo 1 miliar anjing 1 miliar anjing datang deui wah capek sama lihat mantap main iya Wah, bro. bro Aneh talus uing eta nu leungit. gagabah ieu mah 1 miliar berat tuh di ditu di kebon uing Nu uing wong leungit berarti iya sigana yo. tadi itu nu di ditu bro uing bro Di mana di itu eueuh sia nu mawalah. Mainnya bro uing ngalah bro yo tadi ta punggel Nah, eta mah lain jada bolong ieu. Paling ge eta mah pan grame. yo uing ge 1M 2M 3M
miliar bro. Ah, pokoknya mah sia nu nyokot kan ikon goat lah. Anak bae, wing lain. Oh, di ditu kok. Deh. Ngadang nyolong mah da sok halus. Luk mahanya dijualnya. Duh. Luk mah dosa aing teh nyolong. Ya. Nyokot HP lah, postingkeun. Siapa berat ada samliar ber yang aing nak menang kilo miliar biasa bae. Ieu tah samliar gisian udah tiga tadi sini. Hei! Gimana ini talas janda bolong iyo? Kan gurame dibikun. Ih. Bro. Tadi anu mawah heueuh. Ngomong nama buat dewek teh cenah buat meuli, ak dijual sama liar. Persis nu sia, Bro. Saha nu mau, Bro? Saha sih nya tadi? Si susu nu siga monyet lu budakna tuh gimana tadi tuh? Lauk aing kalun ceteun, deudeuh teuing. Aing ngalaupan heula dinya. Usah jauh-jauh ngalaupan mah. Mah ngalaupan tau euy. Lauk maradang sok madang waktuna madang mem maghrib mi tareh gede tareh de puncik ku aing perek supuh pas itu anjing saha nu micen janda bolong aing Jajal atuh ayo samperkeun. Lumayan samiliar. jumbrot heula nyawa di mana lah. Ieu asap beda copongan lah puing Abisan liar dan kebolong copong naon di aing name bae naon di eta jana bolong aing leungit samiliar eta hargana kanikon tengah andel samiliar coba samiliar lah dodo bola sama terana YouTube meureun terana TV jadi tanya hargana janda bolong eta sok mah samiliar anjing sanyahona aing mah nu hargana samiliar teh janda bolong nyaho yo janda bolong nu mahal teh nu kieu oh daun eta mah tuh ku aing kana eupan lauk kentunya. Aneh. Tuh aing mah. Tuh sugih atuh aing kieu mah. Lah, ieu mana? Waduh. Lah motor. Berarti ge bana teh, Bro. Aing balik ka sieun. Baturan heula tuh. Sieun, Bro. Sieun kunaon eta? Karunya lah, baturan. Nah, Bro, aing Bro. Woi anjing lo semua. Tolong bangsat. Oh ini mana ya kan? Hajar. Sian ngomong kita kain. Naon sia salah sia goblok dia maju ka kain. Bro maju kok. Naon sia maksudna datang ka dieu nu aing ha? Sia nyokot harus jangan bolong aing ini. Naon maksud dulu ka aing mah? Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Paham? Cing bukan dikit. Oh, yo, tadi mah ieu teh jama mamawa ieu, nu ieu. Bae tangkalin ka dieu. Bener, Bro. Goblok. Naon sih kadaga tangkal talus. Talus naon eta teh janda bolong samiliar hargana. Ayo, ceklan heula aing hayang ngisin yo. Alah. Naon nu kieu ceklan karena aing jeung urak dua ayu. Tuh ya di dieu. Hah? Cing. Lu samiliar. Anjing. Aja haus. Aling. Wah, dihakan enggak ada bolongna. Aduh, aing geus isuk bela labokna goblok. Belareun anjing. Aing naik sih di.
gara-gara. Wah, rusak ikan na bolong main. Anjing. Wah. Aduh. Tadi siya si ka aing. Dini jana bolong aing. Mang tadi teh, jana bolongnya teh. Ek di rumah, kuing teh dibikin deui, kitu ngarumat hungkul baik si jana mah, tapi adi aing nu bangsat. Malah dicabut dibikeun ka dumbo, jeung ngilik kenana di balong. Betul ni sa aing lin. Yang geus naon urusan jeung aing, tak potna bawa. Wah, ada anak kieu mah teh kudu wing, siang kudu ge beak lo, sok lo, nya ka curah yang kieu. Lain bang maya. Biar bro, biar bro. Dia bro. Ah. Ini bro, goblok, mana ayah itu. Oh, sianya bro, bro. Jiwa, bangsat lah. Jiwa, bagi dua. Main lah, jangan itu. Pak, dia pak. Jangan, Bos. Kau bisa diri. Bang, ampun bang. Jangan. Jangan, ayo nak. Asal memang kaderna ya bang.